Aduh, beteng nyeri, senep, ya aduh. Ya Allah. Ngabuburit iki lah. Ngojek muatan. Beteng mah senep karena maghrib tengah kene kekarak jam 4. Beuh. Aduh, ya Allah. Nginum baik itu ngebatalan ya. Ngebatalan ya heman. Tengah batalan nyeri ya beteng senep ya. Oh, aduh. Itu kuat ya. Kedas. Ngebatalan yang heman. Aduh. Ini beteng ya. Tuh aja mau tuh pingsan kan anta lah. Ngedong medot nangkap pegang dulu. Es buat mas. Kayak siapa pingsan telah. Mau dia. Cukut. Tongkon ulah telah. Tongkon Ayo pingsan barang. Tapi sahel dah lo banget nageng mah. Naon tuh? Can kadulu can jelas sahat dah. Main ragreg teh enak nolongan aja. Kak. Karena ontal di dia. Baju kula pingsan. Lain. Lagi gotong. Lain karena nih kakak di dia dong anak tere. Atuh lain anak tere lur nu kieu mah atuh tama urang mah ngeskolot cuman kieu doang. Urang di tengah goler urang teu kuat nyeri beuteung. Haus. Urang atuh puasa nek atuh mun ngabuburit bari ngojek. Misalkan dugat. Henteu. Bari ngojek guna mah lalesu teh nya. Lalesu beuteung nya teu kuat nyeri beuteung. Nek buka kagok teh lah geus asar. Mawa teh barang mah ieu lah kula mah tetep nek buka bae kula mah kuat ye. Niat ieu kula mah nek ieu nek buka kula mah tuh. Wah, niat. Gitu macam niat. Geus ngarujak dugan eta. Mau nage loba deh tuh. Deuleu ieu lah kula mah nya aya esan tulah. Tulah nanti korok kula peuh. Gila ngerot kula malah Nah, dong ikan panipin teh monyet minum dugan teh. Ganti segala sorangan mah nu. Jadi seduh sih. Tuh tamari teu kuat. Oh, urang teu kuat ya. Maksa amat teu kaharti. Tasa ti puasa di tempat teu kuat tuh teu Ari puasa ditahan saha? Atuh kan aya dina hukumna cenah ge. Atuh urang mah teh nyahonya dina bulan puasa eta satahun kan sabulan ayanya disebutkeun bulan Ramadan nya. Orang kudu wajib cenah puasa. Tak gitu doang. Meskipun jadi beuteung ge. Oh, cenah. Gering ge. Atuh teh nya mah kadituna ulama. Di mana ya cai nu deket lur cobe di daerah dia lah. Ai ciki Urang nek nyedu ieu lah. Wih, nek buka urang mah kagok jasar tadi tengah dengan wadan. sakedeung deui sajam deui 2 jam deui kana magrib. ieu urang mah lain teu kuat iman ya urang nu diangluh mah beuteung nyeri. Ulah dipake alasan nu kitu mah eta ngaranna cobaan nu kitu. Lamun paeh keur puasa lan sieun keneh. Atuh henteu. Ngan ieu doang beuteung kula ya lur ya beuh ada. Duh bejana jekar wit ya macam ge. Wae nasi Nu paeh puasa. wae di mana? Aya cai di mana? Cai nek ngedu ieu lah. Oh, wah di dia mau cai. Jadi melapang tuh. Aya ge cileungcang teh teu dina tapakmu eta kula mah cileungcang lur. Age ciki kebo tuh. Siwi wayahna urang we tuduhkeun tempat ieu cai jeung ieu naeur ieu. Ai kagol kadai bae. Maghrib heman. Ieu nyeri urang beuteung ge. Atuh jojong ari di bawah ngobrol mah urang ge henteu kabina-bina teh nyerina. Oh, dibangbatkeun bae burunganan. Tabae urang batur ngabuburit nya batur. Tapi ieu mah jojong urang ge rada ieu, rada mending. Lain eta ari nyeri beuteung parah apa ngan seukur nyeri doang. Parah tadi mah teu kuat. Cuman teh di dieu urang ngalampetek. Di dieu ngalampetek urang sampai ngedeng. Mah teu kuat nek ngalengkah ge. Oh, teu kuat. Oh, nek ngalengkah ge leuleus. Ari geus burunganan ge nek buka mah kitu. Ari Tapi ieu mah rada mendingan teh ya. Oh, tuh kagol berarti hade. eta mah alasan bae. Alasan timplannya.
Ay penyakit setik pakai alasan. Intina macam kayak mesti puasa tadi Puasanya tengah dar sangu ngadar ieu doang ya masih ribet. Terus si bibir lagi beus bae. Puasa puasa can urang macan boga batal. Dan boga batal orang mah lur puasa. Dikerira Aduh ti awal ge. Di awal can lain tadi tikir jam hiji. inte beneran terus terang. Hari cek urang mah tam bener-bener nyeri hade bae buka mah. Tapi lamun bahanan dihaja-hajakeun eta teu hade ta. Lamun syukur karak nyeri saeutik, naon saeutik. Aya menek buka bae eta jahat deh cek kita mari keur teu kuat cenah awakna ulah, tamari masih kana bisa lempang, bisa kana bisa cicing jeung nahan nyeri kecuali geus parah pokona mah geus lempang geus laleuleusan hade di batalan ge buka genya buka ge cuman luar hijieun unggal poe tanu kitu lah ya aya penyakit seutik langsung kitu kebiasaan kena diajar puasa eta nahan lapar dan haus kabehan ge ulah kelah orok leutik bage ulin sapoe puasa kuat sampai ka magrib ari geus bapak-bapak. Bisaan yo sorangan lur. Alain bisaan orang mah orang ge saruat kitu. Urang ge saroba lapar beuteung mah ieu lamun niatkeun teu puasa teh mah tuh urang geus barang dahar tadi. Sorangan ka mana balikna lur? Atuh ka imah. Oh. Atuh kalah orang makan mau motor. Terus kayak ngebaturan orang gitulah, ngababurit. Kayak ke orang diantarkeun lamun teu mau motor. Wah, orang di motor mah. Mawa. Oh, ada orang teu mawa. Mawa ngojekkeun doang. Kumaha ieu? Lain di tengah baturan ieu. Ngojekkeun. Ngojek kana kula. Lah, ngojekkeun motor batur. Oh, Nyar saliter. Inilah kadieu lah mampir lah lalu teh aku belut. Tapi area batur kieu mah urang ge teu kabina-bina teuing. Rada Nyeri. rada kagairahkeun. Maksudna henteu nyeritin teh rada aku masih rada hampang gitulah. Oh, berarti ulah ngebatalan. Ulah ngebatalannya heman. atuh heman dina ge atuh lamun nek niat batal mendingan tikeur isuk mula sekalian nginum dahar ngarokok di dila. Kade mau timbal ge ka di bawah ya. Ya memang ngabatalan tungtung nama sebehenteu nya. Sebehenteu dosa ongko. Teu isin dina ge ka umur. Nya pasti lur. Ada kurang mah ari tah mah bahana kesel cicing yang mungkin dibawa aktivitas kurang mah soalnya tal aktivitas eta mau karasa tanyain waktu cepat sumpah bae kurang mah dibawa kesibukan teh ya Parasa tereh kabur. tereh kok mata orang malaman aktivitasna dibawa seneng mah atuh lamun ngojek atuh ibaratnya yang penumpang kali ngobrol bagi cerita pengalaman puasa orang yang ngojek biasana kitu. Orang cuman ieu mah urang teu meunang muatan. tah atuh lamun teu menang muatan atuh ka masjid ulin atuh salat ibadah ngadoa naon lah tah ngadeng di lapang dah Dari sorangan enggeus ka masjid. atuh enggak sih mah dohor burung imah asa orang terjebak di dia di lapang atuh can ka masjid ari kan urang mah gerai kegiatan posisina ieu mah daripada ngalamun di lapang urang mah sabari nanggon penumpang ini kena ka masjid ari kakak orang mana gitu iya bisa di dia dia orang karak neule nya katamanya Orang baleker. Ulama. gimana teh baleker Gunung di daerah gitu gunung pagunungan. Cua amat ya tukang ojek di gunung ka dia Motorna ge motor ieu Jagres. mah hai jagres marah Jagres. ja ari kadel ge truk kadang motor jagres segala Ih, tuari mal loba. kayu. Tah semacam lah. Ulah nyangsurikeun lu. atuh lain rasa yang sering ini pakai atuh pengen sepi teh pelanggan itu mau motor pergi mau kayu iya tuh Atuh kitu urang mah aya nu nikah mau kayu urang mah dibawa. Kayu ge. atuh setidaknya lamun nek ngojek naon heula arta ngojek penumpang segala atuh minimal atuh motor mah atuh nu hade nu aya bokan Gat tilur teu boga. Lain ya ngomong cinan tadi menek buka ke atuh tuh di lana tuh aya tuh cumplung tuh aya cai cumplung. Tapi orang ari di bawah cacahan ki mah batur. Urang teu haus teh nya ka kawangbatkeun. Oh tuh geus burungan ulah ieu. lain kitu kula ge Kaubaran. kasar tang baturan cacana kula ge kegiatan kenek rek lempang kenek ka ditu tuh Kamana lu? lor nek ieu ngukur tanah ya Ya teu milu sih. kakara ke 10 hektar di kula ngukur Milu atuh nan capek ngiling nguntur-nguntur kula mah teuin ari tah mah urang bari ngababurit kitu nungguan sampai ka magrib. atuh Atuh bari mun kayak atuh nek balik urang bere pirokeun.
Ada. Nah, Ada tuh hindi ko kan. dah yang ditipah ke kuku. Dah kula mandititanan naon kula manu penting macu kula teh ya. Atuh kula menyere biasa liter iya nya bari ngabuburit. Itu nu bari mah kula memenang pirokoeun anak pamajikan kula atuh kaparaban. Atau Ya siap. nu halal bae kok mai bulan puasa. Yang penting mah dititah be kudu dae. Kula mah siap bae dititah mah. Tapi capek tuh. Teuin kula mah asa ulah nyapekeun. Jauh enggak gunung ditambah. turun gunung. Atuh ari urang babarengan mah teuin tah mah tiluan. Tah mangan kula doang seorang gunung turun gunung. Nu bahan di 7 atuh endung kula. Gitu. Hari gunung turun ke gunung mah telempang orang pakai mobil. Oh ka ditu na. Soalnya bisa mobil ke itu mah. Mau beli teh ya 4x4 teh ya. Tuh. Mau los makan teh ya. 4x4 ke 11. Ayo Ayo burung ya. milu Asa aja kata mah ya. nya milunya. Urang masih siap bae nu penting urang teh urang kabeli biasa liter bejeung bali. Dokolot ka poe laju nih mah ya. Inte urang urang keur nyan keur palang ya. Yuk Saya burung ya. milu di mana? Tuh di situ tuh saya bikin motor lah kali itu kak nyokot mobil orang nak turun Ayo. gunung segala. Atus jag ongkos si lempak tuh. Oh atuh lalu tuh mah aya teh ne. Ayo gerah heula. Atuh mah kula mana turkeun. Ayo eta mah ya.